Nelpon si Neneng. Mana ini nomor si Neneng teh? Tah. Neng atuh Neng angkat Neng, Dede kesel ngadagoan. Si Dede. Halo Dek. Ah, Neng diangkat. Neneng, ada Neneng di mana? Iya Dede di tempat biasa. Kela Dek, iya Neneng ke ATW langsung. Biasa gedingan si Mama masuk. Sok amak-amakan wae. Ah, dititaku si Mama. Dede kitu mau dicerekan. Nya sok didagoan ku Dede tong lila teuing. Nya Dek, ayeuna kadinya ATW. Dede, aku datang. Neneng di mana wae? Dede mani kesel ti tadi ngadagoan. Biasa ieu ke si Mama dititah wae gedengan si Mama masuk amek-amekan. Tapi si Mama nanyakeun Dede di dieu. Dede si Mama nanyakeun bakal dicocok. Atuan Neneng tong sieunan. Terus Neneng dititah ku Dede ka dieu ek naon? Biasa Neng aya pi obroleun naon atuh. Ayo, oke siap. Tuh si Ece. Neneng, Dede punya ide. Dede, ide. Nya, Neneng maksud Dede eta teh ide. Dede, sing bener ngomong teh ari ngomong geura bentes, ari hitut mah balelo. Ah, Neneng mah sarua liur. Dede, jadi naon maksud Dede teh ide na? Ayo lah tutupkeun Dede. Duh, Gusti Agung karasa. Sara-sara kieu ka mana ulin ya? Barudak areueuh dihaja-haja sama kamarana nya. Kunaon Ece di dieu? Heuy, Namut artos cek si Uwa 10.000 kanggo Neneng Dede. naon cenah ngomong naon? Namut artos cek si Uwa. Pugu di dago-dago teh tukang cilok teh tadi teh hararese misan aya wae. Ngeunah wayah kieu mah cilok teh. Oce sahur si Uwa namut artos 10.000 kanggo Neneng Dede. Heuy, naon cenah nyarios naon teh ka kuping ku Ece? Liur. Sahur si Uwa mamut artos 10.000 kanggo Neneng Dede Ucu. Oh, pasti engke urang ieu we engke hiji ewang ka dieu mun aya ngaliwat mah tukang cilokna. Ucu liur na. Heuy, Ucu, ari Ucu ngadenge tuh. Ucu Mama ni kudu tarik wae. Ih. Halik Dede, stop urang jurus ke Neneng. oh. Minjem duit. Nyarita eta tadi atuh minjem duit cek saha eta teh? Cek si Uwa. Bagus juga kakakku. Aman nih, bisa diatasi. Oke, kita bagi 2. Saur saha ieu teh? Cek si Uwa. Heuy, naon cenah? Sahur si Uwa. Bener. Jung atuh aruwihnya kade kawa wartoskeun bayar gitu. Bener gitu teh barudak teh dititah ku si Uwa. Ingis hariwang teh dibayar we ku si Uwa nginjem teh kapok pinjamkeun ka si Uwa teh. Dede, bagus juga ide Dede. Siapa dulu dong.